upami aya hiji jalmi sumping ka urang atanapi urang sok rajin riung mungpulung sareng eta jalmi, anu mana ternyata eta jalmi teh anu sumping ka urang resepna teh ngan ngomongkeun batur we ngagosip beh dituna nyebarkeun fitnah anu henteu dinya-nya anu nya di henteu-henteu. Maka saur Syekh Hasan Basri, ulama besar pangkatna, ulama ahli sufi, sing hade hati-hati boa-boa cariosan-cariosan anu ku urang dicarioskeun ngandung hartos difitnahkeun ka batur. Atuh suudon sanes suudon, maksud tujuan didinya adalah urang kedah ngagaduhan kehati-hatian ka eta jalmi.